Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang. Beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun didinya. Nyana senyum baik sebab Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih. Mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya. Mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantak syahid keneh bae. Bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta. Teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan. Pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah. Kulana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiah. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib kaula opor rega neroki lan wajib ing dalam zat awak ke roki opor rega neroki wa fi halan wajib ing dalam liyane nafsu roki mana kosomin kimatihi apa barang kang kurang yang saking rega neroki ilang ya takodar fil hurri lamun ora narima kepastian ya gawe ing dalam kang merdeka kang merdeka wa illa ya taqaddar panisbatuhu maka utawinya nisbatakeun min
ku tetep saking regane roki. Wa fi qaulin lan ing dalem kaul suji manaqsa wajib opo barang kang kurang ya umat walau kuti'a zakaruhu wa unsayahu lan lamun dan tugel opo zakare roki lan peli rorongnya roki yaqfa fil azhari qimatan maka ikut tetap ing dalam kaul azhar utawi kimatani wajib opo regaroro wafani lan utawi kang kapindo iku mana kosok wajib opo barang kang kurang ya fa'ilam yang kus maka lamun ora kurang ya fala syai'a maka ora sewiji-wiji para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kurang bacakeun heula Fatihah kahiji kanggo Ibu Sarmani binti Haji Siat Sentul Curugong Haji Abdurrahman bin Haji Ajim Bojong kemudian Hajah Sunnah binti Haji Empu Abah Haji Sunnah bin Kasihan Sayem akhir keluarga besar toko emas Tabrani Tangerang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Gomrowi maut kamar Panggang. Mudah-mudahan segala amal perbuatan anu sae ditampi ku Gusti Allah. Andai aya dosa berdosa tangtu pasti aya ngaran manusia, mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah. Dilegakeun dicaangkeun di kuburanana pasihan naimul qabri ku Gusti Allah bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabada orang haul kemudian libur 3 minggu. Alhamdulillah kalayan inayah ti Gusti Allah dina minggu ieu urang sakumaha biasa
ngayakeun thalabul ilmi aya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ngarasa kesel 3 minggu teh hayang geura ngaji bae. Padahal lamun geus ngaji bae minggu hareupna peren. Ngabesan. Aya nu karasana cepat cagana 3 minggu teh. Panaju ngaji di bae. Macam-macam jadi kumaha pikiran masing-masing. Anu boga hutang mengarasa kebal 3 minggu. Anu senang-senang mengarasa cepat 3 minggu. Jadi tergantung kumaha pikiran jeung perasaan masing-masing. Ka Allah ge kitu sarua. Aya anu sono ka Allah, aya nu biasa-biasa. Cirina sono ka Allah resep ngagawean parentahanana. Mun aya suara azan lumpat. Kosetan gitu tah. Lumpat ya. Sono ka Allah gegeran ka masjid. Kos di Mekah sono ka masjid. Di Madinah sono ka masjid. Barang balik ka di atuh haju teh ka masjid-masjid. Kadang-kadang teh salat di Lampung tapi teh jadi tergantung kumaha pikiran masing-masing. Kakangjeng Nabi kitu sono aya nu biasa-biasa bae. Aya nu munafik malah. Kawali kitu aya nu sono jasa. Sehingga pagawean-pagaweanana dipigawe ku sono ka para wali Allah. Nuturkeun sepak terjang para aulia Allah subhanahu. Kitu kene ka para ulama sono jasa dijug-jug di mana aya, di mana bae ku sono lantaran ulama teh aya kecap na ceuk Kangjeng Nabi al ulama'u warasatul anbiya illa ulama Golkar. Henteu tah geus pasti henteu bae teh mah ulah mang-mang deui henteu da si mang-mang cenah henteu. Pastikeun di jero hati illal ulama al Golkar. Besi cenah henteu bae geus pasti kan henteu bae tah selain bae geus. Sebabnya dakwah lain ka Allah, dakwah ka Golkar. Wah, ulama petilu memberen teu wa illal ulama petiga. Wah cenah pegawai mah asana memberen PKB mah henteu wa illal ulama PKB. Sarua sebab dakwahna lain ka Allah tapi ngajakan ka organisasi jeung ka partai. Wajah sanajan di partai ge atuh aya di warasatul anbiya mah warasatul anbiya bae ngomong naon sia soekeun sia kuai bener sia panaya cirina tuh cirina lamun ulama Golkar ngajak Golkar urang henteu daek bendu manya ulama warasatul anbiya kos kitu pantogeun habek cirina aya. Urang diajak ku ulama petilu teu nurut marah nyana bendu teu sasalaman bid'ah bu tapi kos kitu amat si ulama PKB gitu kene PDIO namanya ulama jurid mulu
keur carita ulah salah cinta sebab cinta ka ulama gol karena cintana ka duitna cinta ka ulama patulubah ka duitna kitu kede ulama-ulama nu lain berarti ulah mangmang di bisi aya ka mangmangan kula mah teu ngaleungitkeun mangmang ulah mangmang di lain warasatul anbiya geus sakitu. Wah cenah kiai mah sok teuing ih sia mah mau ke wah-wahan keneh bae mal ka sorga sia lah terlalu cenah ki uji mah sabodoh aing udah terlalu dan teu sia mah teu lagu oma terlalu mah aduh masyaallah nya supaya mang-mangan biasa-biasa bet teman sapira ulama bacokok teman begitu. Jadi ulama warasatul anbiya mah ulama anu sejuk anu dakwahna lain bilisan hungkul tapi bil fa'li wal ahwal wal qalbi ngajakan ka Allah ngeunaheun sahabat nu datang dinasehatan teu pernah aya kelompok-kelompok nuduhkeun make Al-Qur'an make hadis lain make hawa nafsu sebab di jero hatena hayang ridho Allah sieun ka Allah besi salah mantak eta al-ulama'u warasatul anbiya ulama ahli waris para nabi kecuali jelema atau ulama mukhalif jeung para pemerintah eta mulai tuh kitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah ka Kangjeng Rasul ka para wali ka para ulama sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebal aing teu kapanggih jeung lurah jakna sono jasa lantaran biasanya nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna gitu teh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaca aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kai nyarekanan bae sia kana kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak ai jadi kos kieu sonona lain ka Allah lain ka Kangjeng lain ka para wali lain ka para ulama malah kabelah dieuna mah kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung disono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tah EKS tambah kos gitu teu make ulama da kumaha salat teu make kopiah make calana terus bae kadang-kadang make training jadi ke salat teh ngan pemikiran SKJ eta tokos garar itu kan akibat teu make ulama kebelah dituna geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an
ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wahabi dibaca kuna Al-Quran, tapi ketika orang nyaritakan para awliya Allah, nyaritakan Tuan Syekh Abdul Qadir, nyaritakan ajaran-ajaran anak, nyaritakan Kitu Abu Hasan Asyadzili, nyaritakan Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya, nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir kuari geus ambalayah di Indonesia. Beliau ada ijulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup ka Kangjeng Nabi. Lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali, adapun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman lain-lain teu kudu tamakos kitu mah, hiji bae Ali Syiah tamakos. Ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura, terjadi di Jawa Timur kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede, terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten mulai geus aya Syiah unikna jeung anehna nu mawana habaib, nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka para sahabat, cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu ieu nyana nu mawa Syi'i. Oh, cocok kuari di Tangerang. Entak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang geus maraot, ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta. Nu ngajina cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guruna ge Syekh Google. Nah ieu bakal kumaha ka dituna. Masya Allah karim. Khawatir. Ai khawatir mah khawatir bayangan ka dituna mah gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir khawatir ge atuh memang geus digerakkeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir eueuh perjuangan. Dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khususna jeung kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania, negara para nabi. Lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan Kangjeng Nabi Musa. Para nabi. Panteu kadege di Cikupa aya lahir nabi. Oh, ege bajingan di Cikupa mah. Jadi kadege baguran. Para nabi lahir-lahir di dari itu, mentak nyaba kaditu. Jadi para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania. Masya Allah karim horengan dan lain lalaga. Mentak mimiti datang ke Yordania, tiris di Yordan. Sangu sarua bae.
mati kabeh jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung ngucap urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididikna dangdur jadi tubuh kita kadaharan kos kitu teh Allah ngaleremble urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia geura ka Indonesia dibere sangu sia ku aing dahar tah henteu sia tah alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasaku di urang bear sanguna jeung aya ambeuna bae ambe samin karang nah tiris Yordan isukna berangkat ke Palestina ngempetingna simkuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa ngucap Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjid hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa tilu masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiris di jerona ge hareudang gitu di jerona tibalik artinya masjid-masjid mulai mati dicaritakan bukan Jerman tilul la tushaddur rihal illa fi salasati masajida masjid hadza masjid kuring ieu Masjid Nabawi mun urang salat di ditu dibere tiklanganna 1000 kali lipat wa Masjidil Haram jeung Masjidil Haram 100.000 lipat Masya Allah Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa 500 tak tertarik kayak berangkatlah ke ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh lobaan reaksi hampir demo di Indonesia demo di perjalanan ge demo kurang ngaju alhamdulillah teh kukumah penting ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap ngan lain make dadung tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju minta ditaikeun deui tarik deui ka luhur jadi besi data kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atuh karena ge ngimpi ye teh kos kitu ngimpi mah heap-heap na eta Masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngaheap-heap bae taikeun di kalur kapal can kanyahoan ka manana kapal huda oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah nya benernya henteu istikharah na teman salat bae biasa usul soalnya ngadoana jadi teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah kos kitu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap
sahanunya lamun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mun awewe ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jeung geus tadi aku ieu ku orang Indonesia welos tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyarahna kos kitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu teu mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami memarake sampi ngalagaan ceknya isi jelema tah lain meureun ieu tadi teh ada kujana kami banyana oh hebat jas datang ke Palestina kosnu teu wae ka Palestina ka Yordan komo begitu dibatalkeun muarahna luar biasa perlu pertimbangan Kiai ceknya kami ini udah keliling dunia kemana-mana ceknya bener emang yang dulu itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong makanya dongnya biasa coba pakai demokrasi ceknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tatadina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu meunang pisah eta sakadar dalil doa padahal mah impian dia nu tujuan dia mempersilahkeun los sekadar itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu ceknya sia kitu amat mah atuh nyana ngomong gitu harus demokrasi cara Kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hati kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya banyak langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadengi bahwa di Palestina aya penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan ai berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki gedep urang ai ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipeunjit sagala gitulah beritanya nak kula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah kai otak ge ulah sok coba aduh untung kina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya cek ya teh tah kos gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala terjadi aja nya seserian tidinya mah nanya segala rupa bager nanya zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantarannya nama teu maot ningalikeun ka urang muksal minat tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kit nirdalapan tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah
apal datang ka kuari muksalmina tamliho kabsatat martunus junwanus saribunus paliastat yunus kitmir ente mah nus ya sekarang kitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim. Kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah seorang petani nu boga anjing eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran bae keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang cek nyana ko ieu panjang cepet amat nyana asup ka guha kira-kira asar hudang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae udang padahal 300 tahun buuk panjang kuku panjang ieu hees sakedeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di Raja Dikyanus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah 300 tahun kaget Pak begitu dongeng kitulah kaayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non gitu ngaranna muksalmina tamliho nu diutus lompat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata rajana geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus rajana raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon gitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasana wal kaburu wah angel bangsa ayat dua ayat ih caknya na angel kumaha pugu ashabul kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aing di bawah umur 300 tahun oke sih gitu bisa kawin ka parawan mantep betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ka kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tama jelema neuti robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantu laku tentara na ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang ngeundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohong ieu mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ka Abdurrahman bin Auf
Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq. Begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi. Begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman. Alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti kula Pengki naon atuh. Aduh masya Allah. Ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga. Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka. Ambo teu kira-kira tah haram ka neraka. Pan ari urang mah haram. Teu bisa ngomong ku kumaha. Ieu haram ka neraka. Al mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Umar, 3 Sayyidina Utsman, 4 Sayyidina Ali, 5 Sayyidina Thalha, 6 Sayyidina Zubair, 7 Sayyidina Sa'ad, 8 Sayyidina Sa'id, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidah. Eta mah geus haram ka neraka eta mah. Engke nu bakal kukucuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojay di neraka. Neangan coba besi aya urang sepatan ya. Dulu yeuh kunyana. Bahaya. Lu iman ya? Iya. Kok lu jadi kerak neraka? Kenapa emang ini? Iman mah iman, cuma ngeridit saya dulu katanya. Waduh, dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf. Bangun lu. Kenapa bukan dari kemarin-kemarin? Ketemunya sekarang lu. Ini untung ketemu. Ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya. Ya Allah, ya Rabbi. Tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf. Dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna. Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari. Begitu asup Islam nyana hijrah pertama, hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah. Datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor. Didulur-dulurkeun teh, diselap-selapkeun abe hirup suasana. Panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu didulurkeun cak Sa'ad, Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula. Kula seorang manusia anu loba tanah kula di dieu. Pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana ieu urang tani jang negakeun agama Allah. Hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih dek nu mana jang ente hiji. Insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jang kiai pilih tanu kolot los. Siapa aya karunya kos kitu. Insyaallah tahu urusan. Saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima kana kabageran anjeungan kula mah di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana diberi modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagang maju jasa pohara majuna pas mejihna rada maju rada langsung nyana kawin make mahar sorangan mas kawina mahal pun baheula
begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten. Kangjeng Nabi langsung senyum, Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin itu mana hasil dagang. Barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi. Nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari ku urang dibabaca tah ku Ki Pudoli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe tan walau bisa maka Abdurrahman nu sejen-sejenna nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkan ke Gusti Allah pakai perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikin 2.000 teh tadi jeung naon dicekel jeung keluarga 2.000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1.000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman setik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tah bibirna waosna murag hiji gitulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seuri bae Abdurrahman begitu seuri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seuri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna beuh Masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngalengis adina itu pae jauh jasa jeung urang Masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Gitulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin
ceknya wahai ummahatul mukminin garwa-garwa kangjeng ulah mikiran naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya kula jadi kalang dada hingga saya kabeh pamajikan kangjeng Nabi keur mati gaduh putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiran naon ibadah kula nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi. Begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria. Di Syria langsung milu perang. Beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania. Yordania langsung kena penyakit taun didinya. Nyana senyum baik sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih mantak urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya nu mantak syahid keneh bae bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah kulana tak ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah tata untung baiknya nama dagangna asal tuturkeun dagangna untung baik milidernya nama geus hese tandingna sugihna Abdurrahman bin Auf mah embe tina hiji jadi ribuan onta tina hiji ribuan kuda tina hiji ratusan kitu keneh naon segala rupa ge dicekal ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah mantap hiji-hiji salah sahiji al-mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah terus ziarah ka mana deui ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah orang membaca Quran dongengna Ashabul Aikah Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jadi zarah kami toha Kangjeng Nabi Musa ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib gitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib nulis dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bokakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup dah make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib mimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua Situ Rohila jeung Situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianna najol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan iya cek ada teh iya nek minuman embe anak saha ye abi anak Syuaib oh apalin Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel doang kul saleungeun dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun dong ku Kangjeng Nabi Musa bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahanna batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang punyana jeneng gegeran tidak kadilos
bener pak bener kita kan dia gitu tuh kali itu aya kene Kanjeng Nabi Musa didinya aya naon neng kadede abah ditah ka ditu oh aya tuh ayo lempar si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak begitu pas di sawah pun subur di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingka bitisna stop cak Kanjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka manana emang kuna henteu teh kuna naon ayo lamun ente nyingkap atuh geus cek nya teh kaluhur Masya Allah lagi Nabi Musa geus mungkin tuh datanglah ka ditu ka Kanjeng langsung datang ke ditu buburuh saya buburuh nah iya dek dibere gitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek buburuh kuli ngamon salila 3 tahun akhirnya Kanjeng Nabi Musa buburuh terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sopuro nyana milih kasih ke Sopuro kawinlah beres kawin jaga Kanjeng Nabi Syuaib langsung berangkat nyana berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan di jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna kitu ka Sinai ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung nyinteuk batu tek muncar cai minumnya di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang kadinya minum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kanjeng Nabi lut sezum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang ka dinya marahan di biasa kan kula mah teh kula mah di luhur bae luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bemeureunan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya titah sajem jadi 3 jam jadi eta zara campur-campur tungtung tebareres suga dikolan igerokeun kitu kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi aduh sekolah jadi kos kieu pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek jam cenah sajam ieu geus 2 jam cek 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh wae 3 jam tungtung barang ditanya iya angel amat atuh teu gadenge sakiana emang kunaon atuh eta ya hiji ya Allah ya Rabbi horeng kos kitu teh laut mati teh cuman dina tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna kabelah dieuna mah dibebaskeun deui alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sadar beneran lain ngalaga nyeri cangkeng usap-usap gitu tah cai panas usap-usap cager
mun teu cager peupuhan gitu. Khadijah Zahra terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Terus kadituna wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad. Eta kaum Samud, jadi Kangjeng Nabi Soleh baheula lahir di Yordan ka Petra. Jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah samudal ladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nektrekan batu dijieun imah. Kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya. Kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi Soleh di Yordan. Terus ziarah di kemana? Ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam. Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam. Fata teh budak ngora anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut teh ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinter mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahfi dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa. Terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui. Antak Kangjeng Nabi Yusa ngadoa, ya Allah ya Rabbi, ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan. Sedengkeun can selesai Gusti, abdi diparentah ku Gusti, perang diparentah ku Gusti, jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti, wayahna bae tahan sakedeung Gusti. Ditahan tah. Eta ditahan panon poe ku Gusti Allah, perang terus, menang, geus beres menang, sok geureuh leumpang deui ka ditu panon poe. Cak Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa. Jadinya nama bisa nahan panon poe. Abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan apa atuh. Teu kira-kira Masya Allah karim dongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Masya Allah cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun, tiap umat aya jelema anu terpercaya. Wa aminu hadhil ummah, jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah. Mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah aya naon abdi teh tebih ka Gusti Rasul haju Ima ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utus ka ditu. Mah kayak tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat. Da salat zuhur culak-cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu. Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui jatuh digerokeun cek sidina Umar pak aya Abu Ubaidah ditunggu Abu Ubaidah tah kadieu tuh maneh dipercaya jangan ngabagi soal waris tuh tah jeung si ieu go ka ditu
mentek kapercaya nu pertama didinya balik ti ditu Sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah. Aya naon cak Abu Ubaidah? Maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul. Sugan teh kula nu diutus cek Sidina Umar teh. Kula geus gigieuan bae. Tapi teh diutus. Tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun. Sono hebat jasa maneh. Eta lah kepercayaan nu pertama. Kepercayaan nu kadua maneh anana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open. Katilu dititah nyekelan bendera. Kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Perang nyana bareng jeung saya jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria. Begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan. Dakwah maksudna ngon jauh. Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo kene. Jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna. Kami naik mobil bus neuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap. Ti kapal neuleuh ti kapal ka handap teh kos kitu. Ieu ge kitu keneh. Eueuh nu ngaromong beusi ngaguling. Oh nu ngomong, oh nu seuri, oh naon. Sekarang ieu biasa ngaguling teh moal, ieu ngaguling teh moal. Salamet oge. Datanglah ka handap, protes kabeh ka supir. Aya eueuh jalan lain. Embung jalan dinya deui. Cak supir atuh moal jalan dinya ieu. Emang kunaon? Tadi ge salah ieu kami. Sial, orang salah jalan tanyakeun ge kakabean. Salah jalan orang teh mah. Atuh kami diajak kapruk-kaprukan. Oh, ditonton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh. Ieu mah tilok ka jalanan ku beus cek urang dinya mun ngomong urang nama. Ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu. Nah, ngan nya teu ngomong bae parkir. Barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek cenah aing ge moal deui cek cenah. Parengan nyasab. Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta. Jeung Haji Pendi blon lah. Jadi nyasab, jadi di situ ga ya nyasab segala. Gila lakon pohara ieu mah ya nyasaban segala ka gunung-gunung. Barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu. Masya Allah. Eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia. Negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo. Masya Allah kol. Pohara wortel, kangkung, segala naon gitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai. Percis kos diraok hidang mah gitu. Wah. Ngan teu kadeuleu tungtung bae eta mah. Di modalan tah mah make beusi segala make beusi di modalan. Lain lalagaan. Dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir, Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia. Saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga. Datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir mah resepna ngadaharna eta saladri. Oh subur jasa orang dia tiris ubur. Masya Allah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur teu kanyahoan iraha ayana. Wallahu alam sabaraha ratus tahun, wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan. Kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa. Mukjizatna boa eta lah aya caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum di dinya wudu dan lain sebagainya bahkan salat. Gitulah keayaan di Yordan. Berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil. Jadi naik mobil 2 peting. Tapi bunga baik. Bunga teu bunga ge teh emang kos kitu kaayaanna. Deuk kumaha teu bisa protes atuh. Naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Aqaba. Kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah. Kulantaran urang mah teu nyaho lebah di mana horeng eta kalempangan kanon kitu ngaranna kasoran. Datanglah ngalewati katih nu aya dina Al-Qur'an waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababirah teh di dinya
Eta lewat kadinya terus ke Gunung Sine horeng Gunung Sine tewat tinggi waktu risini nawa hadzal baladin amin horeng eta mah Yordan Palestina Mesir Gunung Tursina mah panjang 3 negara bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran penting teu bisa eureun sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna maka hanya dituduhkan doang lewatlah terus gitu datanglah ke perbatasan dia naik kapal peri segala naik kapal peri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i. Masya Allah asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i. Tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor murid Imam Syafi'i Imam Zakaria Al-Ansor nu kurang dibaca kitab da ieu karangan Imam Zakaria Al-Ansor. Tah kamari zarah ka ditu njana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i. Akhirnya ngimpi ka pangijeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijieun kula tah di dieu dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburanna. Tidinya zarah deui ka mada Syekh Athaillah nu ngaran Hikam. Panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Skandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam itu boga guru ngaranna Syekh Mursi anu jana geus pinter ngaji sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun i ilmu tauhid geus aya ilmu alat geus aya ilmu fikih geus aya di diri kula tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun tauhid geus diaji fikih geus diaji alat geus diaji tapi salat mah hoi ingetna ka mobil bae ingetna ka jabatan bae sagala rupa tah inget sagala ilmu teu bisa dipercaya kos kieu mah ieu tah beres ilmu cek sato baheula memeh boga guru batin ayalah didinya Syekh Mursi teh dialuti ku manusia kabeh dimimiti budak datang ka kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai jelema dararatan kadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali geus ngomong gitu ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali sedangkan di dieuna anti nya maka kos kitu tah Syekh Ato mah nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan di aya nu ngarasehatan coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusyuk coba datang ka naonan somong sama jelema di daratangan ku jelema loba kos kitu henteu datang bae heula ka ditu coba aing cobalah cenah datang ka ditu coba jelema ukur ribuan gitu milu nya ngaji didengikeun gunanya jatiis bener sakena ieu ngaji ngeunaheun ieu aing moal balik cekena deuk bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi atau padahal encan kenalan kan geus jaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih panyaoeun cakena wah bener berarti ya guru lain lalaga geus kula geus moal balik dek ka guru pokona mah langsung masantren di dinya sapoe 2 poe sabeule 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah Hikam
hikam ya karangan syair panjang ke dongeng nama kula kemari ziarah ka Syekh Athaillah terus ke Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta etalah ziarah kadinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah gitulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat para ulama-ulama salafus sholihin para aulia-aulia Allah terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 poe di Madinah langsung ka Mekah 4 poe langsung balik ka dieu sehat teu aya naon sama sakali 130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green hees teu eureun aya saya mah datang ge nang euy itu aya tamu dengan layar teu kuat cakele salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasang di dieu langsung sangu jeung pepetek ya gering atuh boro-boro nu tas di mana nu di imah bae gering nya ge dahar gos kitu di ditu daging hayam roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek jeung peda yang ngamuk batu gata kuari encan normal sebenarnya masih langleng kene alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabe alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki besi aya dek milu geura siap-siap ku hari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu Masya Allah. Nah, makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah. Nah, ka Kairo Al-Azhar kadinya ka Sidina Husein sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka sebab dek maulidan dirinya teh di Sidina Husein Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah na salamet urang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang tadi nandek minggu ieu cuman waktu nak ke minggu hareup mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wah ieu rugi pokona mah mun minggu hareup ngabesan rugi insyaallah kumaha kersa ninggu singannya nangis janji hayang hadir di majelis ieu ya Allah ya Rabbi kama adapun jadi jeung henteu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari tinggal waktuna hungkul janji minggu hareup mudah-mudahan urang kabehan diberes panjang umur diberes sehat anjeunna ge kitu keneh ke bisa hadir di tengah-tengah urang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kumaha ke ditanggap bae pasti bahasa Arab mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab sehingga hareup bakal ceramahnya na make bahasa Arab Masya Allah ya naam bae menyerah olah naam jeung eueuh Allah karim ieu mah pengajian urang meneruskeun urusan diat wa malaya dagadaru yupradu bi hukumatin bilaso
harita tunung tadi pastikan kos tatu damiah tatu nu sakadar keluar getih doang teh mata aya kepastian yufradu pencilkeun dihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asohi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian binasir rokiki bimatuhu ajib dina urusan jinayat terhadap awak kaula yang nabi betamaki matuhu regala sabaraha duit mah urusan di urang mah urusan roki amat igoiriha dina lain awak roki eta mah wajib mana kosomin kimatin gitu-gitu non gara-gara tatuan umurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku aya tatu kurang bayar sagitu andai kata leungeunna doang di tatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abidna kos hewan bisa dijual belikeun geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis ongkos sapi bae madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang etalah nu kudu dibayar ilam ya taqaddar fil huri lamun henteu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi wa ilam ya taqaddar mun ande kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh eta tina hargana biqaulin mana koso dina ucapan dina kos wiji mana koso tatu kurangna sabaraha eta lah nu kudu dibayar walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna waun saya jeung poer 2 papil azhar gimatani cekaul azhar dua harga nya harga zakarna nya harga poerna nyaritakeun poer kos embe aya ge poer embe ya atuh naon atuh kanjut kaju tuh jahat teman kadangnya aduh Masya Allah ayah zakarna dipotong berikut jeung kanjutna nurutkan cekaul azhar 2 harga zakar sabaraha harga poer sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba panjenengan dipotong pelerna nu dipotong zakarna nu dipotong susuna eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak di susu saha gitu aya nu belah ditu ge aya kontol zakat kapoan ngomong aing baruh ampun segitulah zaman dai mah Masya Allah sadi mana kaso cekaul kadua bah kurang sabaraha pailah yang kos balas saya mun teu kurang atuh teu wajibna naon ya Allah ya tapi keur carita abid babu mujibati duat wallahu a'lam